mau bikin video mukbang jajanan-jajanan serba pedas yang ada di rumah cemilan. Olah iya mah tinggal dikuatin ka komplit pisan di cemilan teh mimiti kukurupukan pengen ka cimol oge aya. Cenah si rumah cemilan ini teh lagi buka setan di TSM hari Minggu. Pas datang ternyata semua produknya teh bisa ditester dulu gratis baru berikut sih harga perkemasannya teh bener-bener marura mulai 10 ribuan aja. Wah iya mah geus bener-bener harga murah tapi rasa mewah. Mimiti kerupuk pira basreng nepikeun ka kerupuk seblak nepikeun ka wah pokokna mah sagala aya di dieu konsep tadi prasmanan kon ka kalap si kami oge. Orang pasti diselowakeun teh alah saya si cimolna bener-bener renyah gurih ngeunah ieu sakilo kuatkeun kaloba kieu tah tinggali barudak. Kamu deui si kiripik kacana mah alah sia bener-bener top mantap is the best ya mah wah bener-bener teu nyeri kana huntu. Namun pengen yang murah mah tah ieu 11 ribuan si hargana teh geus mah murah terus kemasanna alus ngasih ke orang juga gak akan malu atuh ya. Kan beres ti videonya ti mimiti kerupuk usus jeung kerupuk kulit oge di dia mah aya barudak wah bener-bener komplit pisan ieu si teteh. Ini mah orang Bandung teh